Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha damang mugia urang aya dina kawilujengan. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan latihan ulangan harian pangajaran 8 anu judulna bencana alam bahasa Sunda di kelas 5 semester 2. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng ngerjakeun. Latihan ulangan pangajaran ka-8 anu judulna bencana alam. Anu kahiji pilihan ganda. Soal anu kahiji, lamun usum ngijih cai walungan biasana titik-titik. A. Caah, B. Saat, C. Kotor, D. Herang. Anu kadua, lamun balong kacaahan biasana laukna titik-titik. A. Dialaan, B. diantepkeun, C. kabawa palit, D. tetep di balong. Anu katilu, walungan caah teh lantaran tangkal kai di gunung titik-titik. A. Dituaran, B. digemukan, C. diantep, D. diceboran. Anu kaopat, warga anu lemburna kacaahan biasana sok titik-titik. A. caricing, B. ngalalauk, C. ngojay, D. ngarungsi. Anu kalima, langit teh titik-titik siga rek sabreg-bregan hujan. Kecap anu merenah keur ngalengkepan titik-titik dina eta kalimah nyaeta titik-titik. A. cangkrah, B. angkep, C. lenglang, D. poek. Anu kagenep, lamun gunung bitu biasana sok titik-titik. A. samagaha, B. angin, C. uruk, D. lini. Anu katujuh, usum ngijih sarua hartina jeung titik-titik. A. usum halodo, B. usum mamareng, C. usum hujan, D. usum katiga. Anu kadalapan, hujan badak anu dibarengan ku angin ngagelebuk disebutna titik-titik. A. hujan es, B. hujan angin, C. hujan ngagerebet, D. hujan ngaririncik. Anu kasalapan, lamun hujan ngiripis tur katojo ku panon poe sok titik-titik muncul titik-titik. A. muluduk, B. katumbiri, C. gelap, D. kilat. Anu kasapuluh, lamun panon poe kahalangan ku bulan bumi bakal muncul titik-titik. A. samagaha, B. lini, C. hujan, D. poek. Soal anu kadua bagian esei. Jawab kalawan singget. Anu kahiji, tuliskeun tilu istilah kajadian alam. Anu kadua, jieun kalimat tina kecap huruf caah jeung kakeueum. Anu katilu, akibat tina naon ayana lini teh. Anu kaopat, naon nu disebutna cahaya anu ngaburinyai di langit waktu hujan. Anu kalima, naon artina angin puyuh teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.